Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Ubuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi ini seperti apa, Pak? Oh, sanksi ini yang semuanya juga tidak adil karena Persib tidak bersalah, ya. Persib Bandung tetap nomor hiji, sanajan lupa disanksi, sumpah nage aing mah teu ngarti, ku polana PSSI. Punten ieu mah ukuran rek nanya, ari PSSI di marana otakna, naha ari ka Persib si lain menisensi, saeutik Persib terus menang sanksi. Loba-loba disanksi, main bola-bola jika lain kompetisi. Hukuman ditentukan di luar lapangan, komisi langsung campur tangan mutuskan di ruangan. Nurada heran, nah Persib bungkulu jadi sasaran. Sok mata kali hayang nanya, ari-aran jendara mang, tapi nggak dong dijawab. Apa urusan Anda menanya? Persib Bandung tetap nomor hiji, sanajan lupa disanksi, sumpah nage aing mah teu ngarti, ku polana PSSI. Persib Bandung tetap nomor hiji, sanajan lupa disanksi, sumpah nage aing mah teu ngarti, ku polana PSSI. Bandung sarua Indonesia, Persib sarua hayang juara. Ku tengarti salahna di mana? Meni loba pihak anu ngarasa teu suka. PSSI adilna di mana? Salah saeutik didenda ratusan juta. Nu matak nyieun aral bobotoh sa alam dunia. Aya naon sabenerna Liga Indonesia.